Ahung ahung bul kukus aing kamanggung, kaluhur kasang rumuhun, kahandap kadatuan, kasang batara susuk tunggal, nu babak-babak kahiangan. Halimun ngadeg tumenggung cerelat, kilat buana lingga nasirna, sukapura gunung tangkil sasak sakawayana. Anu ngancik dina ati sanubari manusia, nu mawa hirup di zaman kiwari. Pepeling Siliwangi, nyukruk galur nu kapungkur, mapai laratan anu baheula. Ayun ambing, si utun teh geura nyaring, geus nyaring sumangga nyanding, itu saha nu bade sumping. Geura papag bari ngiring, pakakas sinar sinangling, kebo bule macan runcing. Saha anu teu eling, pul ambul teu aya langling, sieun keung napuk buing, satunggal batur eling, sing sayagi pada caringcing, ti ayeuna kedah silih geuring, tetegkeun diri awaking, iman marifat nu kedah nyanding, supaya diulah laming, panyahokeun saha nu nyanding, bisi kabawa kudu ngadu munding, ngan ulah bari teu eling. Mun nyaho nu ngadu munding, pasti moalna kabanting, dan nyaho tadi nu nyanding, bapa sajati terang kakuring, nu tadina mere pepeling, jadi manusia nu ginding. Sakedap deui nu ngadu munding bule rupa kuring, gagah bedas kaliwat saking, diiring ku ratu jungkiring, 400 juta balad miring, ratu boyongan nyanding. Maksudna rek ngadu munding, burak barik munding runcing, jegur sieun sinauran, dedar pater sina terang, sorak si amuk keuman, 7 kali patembalan. Metu jurig setan siluman, kabeh pada leungit iman, pada leungit sandang pangan, jalma-jalma katuralengan, dempangna bari teunangan, kageleng jurig setan siluman. Jalma gempar patulayah, araehna teu merenah, sumawona tumanina, kosong tarongpong di imah, saha nu mere teu genah, paehna ge teu merenah. Susumbar atuh tadi, bungan maneh tengah hiji, cunduk waktu ninggang wanci, kami indit tati bumi, lilana sasuka kami, lain kami nganyeri, mun maneh teu acan sami, kami moal balik ka bumi, suka kami jeung nu sami, sami suci jeung hiji, sasarengan jadi wangi, jadi sugih sareng mukti. Kami pasti balik deui, ngan janji kami nu tadi, kudu suci jeung hiji, tangtu kami betah deui, ngadeg ratu ngiring nyaksi, ngaran kami teh Nyai Sri. Dabongan kami geus janji, kami sanggup tetap deui bari mawa sugih mukti, di mana ngadegna ratu, pasti kami nya satuhu rek jadi
baju ratu. Poho Ratu Siliwangi anu ngeusi pasti kami, di mana jalma manusia anu ngarid sareng nyesa jadi manusia wisesa diganjar salawasna. Data di sok ngabakti himpunan kahayang kami muarek jauh jeung kami, pasti maneh anu ngari da maneh anu simpati jadi manusia sajati. Nyata ratu ing manusia nu bisa nyapih nu pasea, katinggalina jalma hina gorengna kabina-bina kitu ngan ukur upahna nu ditugas ku Gustina. Di muka bumi nu lega campuhna angkara murka, paseana pada rosa anu hayang pada mulia, datangna jalma nu hina leungitna angkara murka. Ieu bumi sianu saha aing nyata Ratu Sunda gerakna anu kawasa, titah nyapih nu pasea nya sia balik ka asalna jin setan silumanana. Tempat sia tadi di mana tah cicing sia didinya. Ieu aing geus waktuna gelar aing jeung sucina, ratu manusia sampurna Nyakrawati di buana. Ratu tungtung aing wujud, ratu mukmin damarulan, ratu adil palamarta, ratu pasti nami Gusti, junjungan langit, pangeran kudrat pasti. Ngadeg manusia wujud sahadat, gumelar di bumi alam langit, wiwitan aya lalakon. Gusti ka Muhammad nakon, Muhammad anjeun sahadat, sahadat anjeun Muhammad, sahadat pangwalon Muhammad, kudrat pasti jenengan Gusti. Wawadah pastina kudrat, eusigna sang wadahna moal pegat, palingan ukur diganti, di mana wadah geus ruksak, eusig mah tetep nu tadi, sanajan rupa lain nu tadi, da eusig mah moal ruksak, sanajan wadah geus ruksak, balik kana asal tadi, kana cahaya opat tadi, gumulung jadi hiji, jadi wadah rupa tadi, eusig mah tetap ninggali karena wujud wadah tadi, ngan bae wadah teu wawuh karena eusig anu ngasuh. Padahal yakin jeung nyata eusig nu tadi teh ngan wadah anu beda, dina warna ngaran beda. Wadah tadi puguh aya, nyata balik karena cahaya. Si horeng geus mulang deui, jadi kumpul dinu tadi, dikun kecap ku ilahi. Gerak Muhammad kudrat pasti, eusi wadah manjing deui, kudrat pastina Muhammad. Gumelar di bumi alam deui, nincak lalakon nu tadi, mawa sahadat Muhammad, Muhammad sahadat anjeun. Bukti lalakon sakabeh ku ayana datna Muhammad, ku ramena di bumi alam, ku ayana kudrat pasti Muhammad, nu jadi bibitna rame. Kudrat pasti nyata nasim abdi, ngajadi wawadah Gusti, wawadah Gusti, wawadah abdi. Gerak abdi sareng Gusti, raga nyawa hirup Gusti, nu ngahirupan sajagat kabeh, nu hurung-luhureun langit, nu herang luareun jagat, nu ngauban ka sakabeh bumi langit.
jumenengna kudrat pasti, jumeneng bumi langit jeung esi, junjungan kudrat jeung pasti. Gusti ngadamel ka abdi, abdi didamel ku Gusti, gerak Gusti, gerak abdi. Aya Gusti aya abdi, jumeneng Gusti jumeneng abdi, kersa Gusti kersa abdi, kawasa Gusti kawasa abdi, abdi kawasa kersa Gusti, hirupna abdi nyatana Gusti, elingna abdi nyatana Gusti, rasa Gusti nu katelah Rasulullah, watek hirup nyata langgeng, langgeng hirup nyata eling, Rasul rasa anu nyata eling, kudrat pasti anu manjing. Opat saderek didohi raga, nu jadi sarangga tea, ti awal dugi ka akhir. Opat saderek tetap khawatir, eta mah saderek raga anu teu pisah dina raga. Saderek raga nyata sarangka, aya bukti opat rupa, saderek eusi nu bukti teu katinggali ku raga, aya opat nu nyata bukti sir budi cipta rasa. Ngadeg wujud nu sarupa guru mursid nu mawa raga, raga dibawa ku nu sarupa, sarupa wadah jeung eusina, eusina sang wadahna, jumlah jadi 55. Eusi 4 kali 5 pancer, wadah 4 kali 5 pancer, dihijikeun jadi 10. Anu bukti hiji yang harapan 0, wujud hiji manjing jisim, wujud 0 sapatemon. Jumeneng Gusti tilu ngahiji, balik dari kana tempat tadi, nya sifat asma af'al dat kali, wujud eling wujud rasa, sir wujud budi gerak raga, cipta aya gerak awak, jadi dari kumpul dina eling, aya raga aya nu sarupa manjing, bisa nepungkeun asal nu dipenta tadi, nyampe lalakon jalan nu tadi, anu awal dugi ka akhir, anu leungit aya dohir. Muji hiji beri tekad suci, muji 2 beri rasa tetela, muji 3 beri sir milu, muji 4 beri budi bener, muji 5 beri cipta rasa, muji 6 beri eling kahirup. Kudu aya dina 3 supaya ganti wadahna dina wadah tadi, kun jumeneng ngahiji deui, asalna manusia jadi manusia, asal Muhammad jadi Muhammad, asal kudrat pasti jadi kudrat pasti. Mungka Gusti abdi nyalindung, sang mungka Gusti abdi neda pitulung. Muga Gusti nang tayungan, loba tapi hiji, hiji tapi loba, nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira, satu untuk semua, semua untuk satu, one for all for one, Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara baru, Indonesia maju, kun payakun, sampurasun, hampura insun.